Mangga ayeuna nu kepoh waktosna midangkeun carita nu katunda kamari neraskeun si Rawing Kiwari. Mateng. Geus sayana yeuh, kade akang ape sakali deui yeuh. Ulah nepikeun ke kasarean teng. Nu matek tadi ngahaja beuteung ulah dieusian wareg cing teh sabab ari beuteung masih keneh peurih mah sok sare. Mogonya manguing mah bakal ngusaha sanguatan naga ngulah nyare Kang jadi Kang ngawing-ngawing mah ngayeuna teh ngarek ngaluarnya Nya Kang main arek kaluar keun cicing belah di dianteng mah kade yeuh parentah komandoan ya teng yo munya sing percaya we Kang Wing Kang ngawing-ngawing mokonna maneon nu diomongkeun ku Kang ngawing kuing dinurutkeun Kang nya sukun dari kitu mah sukun tah kitu we ayeuna mah akang kaluar ge nyai sok itu kajeronggon baturan indung nyai cicing di dieu teh nya geus kitu mah si Rawing terus keluar ti jero imah. Waktu si Rawing dua sukuna napak kana lemah di buruan imah karasa aya geteran aneh kana batina. Si Rawing muterkeun paneteupna ka sabudeureun eta patempatan. Kayan peuting harita memang ngan ukur remeng-remeng muwuh sinar bulan ngan ukur sapotong sarta kahalangan ku mega. Si Rawing pancuh nangtung ajeg di tengah-tengah lebah buruan imah. Beungeut tanggah ningali kaluhur. Kaseketan panca indra si Rawing memang teu dipibanda ku jago anulian. Sanajan kayan peuting anu ngan ukur remeng-remeng. Tapi sapasang panon si Rawing lir upama nu mampu nembus ka tempat nu poek. Di tempat sejen wanci peuting harita kawilang tempat anu sunyi malah deket ka pileuweungan. Di jero imah panggung nu hateupna ku eueuh kadenge di jero imah sora nu keur ngobrol jelas aya 3 jalma di jero imah teh kawilang lalaki bungkul ngan nilik dina sorana saurang mah jelas sora aki-aki. Jadi ilain duaan pangna datang ka dieu teh lantaran bantrok kakuatan jeung jelema nu ngaran si Rawing. Dewek asa kungsi ngadenge kana eta ngaran teh. Bala, jali. Ngan acan ari panglima. Lebah dia kakara-karasa kuli lain pugu kitu lamun ngelmu teu jucung teh euy ngelmu samogol sapotong-sapotong leuwihna teh eta ilaing duaan memang hayang ngeunahna wungkul tapi teu naon nu penting dewek peuting ieu bakal tetep digawe ka hayang ilaing duaan supaya sirati mah paragat nyawana peuting ieu lin. Sing horeng aya di jero eta imah teh Subala jeung Sujali geuningan. Malah aki-aki nu panonna cekung ka jero buuk jeung janggotna geus bodas kabeh diiket ku kain hideung leungeun katuhuna katingali make batu alimata inten. Subala neuteup kana jadi guruna. Teu lila terus nyarita. Tapi ku kira-kirana kumaha ta Ki Guru? Nah bisa urang ngayakeun tindakan luyu jeung rarancang nu geus dipaheutkeun ku urang teh. Subala ilaing kudu sadar tacantang tu kabeh jago bisa sarta ngarti kana ilmu-ilmu gaib euy. Si Rawing memang jago dina hal ilmu silat tapi tacantang tu manehna bisa atawa ngarti kana ilmu gaib. Jadi ku ayeuna kitu dewek dina peuting ieu bakal tetep ngalaksanakeun pamenta ilaing teh. Sujali nyusul tepus caritaan kanu jadi guruna. Jadi nurutkeun Ki Guru eungeunaan anu ngaran si Rawing moal jadi halangan pikeun maksud urang. Sabab tetela ilmuna bener-bener luar biasa Ki Guru. Mbah gabug inten seringeh ke huntunan nu hideung semu herang gugurilapan kacaangan ku sinar cempor. Balik. Sakumaha nu ku dewek geus diomongkeun tadi. Ilaing duaan memang teu nepikeun ka jucung ilmu ka dewek. Ngan hayang di ngeunahna wungkul deuleu. Jadi pantes lamun ilaing duaan nepikeun ka atar eleh ku si Rawing. Terus nu kaduana ilaing kudu ngarti sanajan jalma nya jago dina hal ilmu silat. Acan tangtu ngarti jeung bisa kana ilmu gaib saperti ilmu nu kacangking ku diri aing. Jadi teu kudu cangcaya euy.
Subala ngut-unggutan. Dina hatena memang geus panceg kepercayaan karena keampuhan nu jadi guruna. Da cacakan lamun manehna bener-bener mah neuleuman ilmu ti anu jadi guruna tah cantang tu manehna bisa rubuh ku si Rawing, kitu ceuk pikirna. Caritakeun Ki Guru. Turut caritaan-caritaan kabeh Ki Guru memang teu salah, bener-bener pisan eta caritaan teh Ki Guru. Kuring duaan memang rumasa teu nepikeun ka jucung neuleuman ilmu. Anu sok padahal lamun ilmu Ki Guru geus kacangking kabeh bet asa piraku maki kudu eleh ku si Rawing. Nu matak ilaing lebah dieu kudu ngarti euy. Sarta ilaing duaan kudu percaya ka dewek sanajan nya si Rawing luhung ku ilmu jembar ku pangabisa sarta boga ilmu silat nu hebat. Acan tangtu bisa nulungan si Ratimah indungna si Untari nu ayeuna nyawana geus aya dina keupulan dewek. Mbah Gabug Inten bangun yakin pisan kana kamampuan ilmuna anu baris bisa ngalajiwa jalma samana-mana. Nya tu ari kitu mah syukur we ke Guru. Sakalian be meureuneun isuk bageto maperenan be jeung jiwana si Untari. Malah lamun bisa masa kalian bejeng si Rawing ala jiwana sakalian Ki Guru. Sabab nurutkeun pangakuanna nama si Rawing teh bakal jadi salakina si Untari. Ku cara beunang harta kakayaanna bisa meureunna nyieun 10 alimata inten maki. Urusan gampang di soal nyawa mah. Dewek moal make kudu bingung dina mangsa nying hareupan jago ti mana bae oge. Jadi nu ngaran si Rawing terek jadi salakina si Untari nya. Bener Ki Guru. Nu matak satungtung anu ngaran si Rawing aya di dinya atawa si Untari hirup jeung si Rawing tangtu kuring duaan moal bisa wani datang di kainya Ki. Subala negrakeun jalan pikiranana seolah-olah jadi nambahan deui pamentana. Lamun ti heula mah ngan ukur hayang ngawerjit Ibu Ratimah, tapi ayeuna mah hayang sakalian jeung si Rawing katut Untarina di perenan jiwana sangkan teu jadi halangan. Sujali milu ngarojong carita anu jadi lanceukna. Memang sakuduna mah di pereanan tiluanana Ki Guru, sangkan ulah nepikeun ka jadi gangguan pikeun urang. Popokona mah ngarah lancar sagala rupana kitu tari pikiran kuring mah jadi sapamadegan jeung Kang Subala. Mbah Gabug Inten ngabagi paneteupna ka Subala jeung Sujali. Paneteup nu semu hurung sapasang panon anu sok sanajan caang atawa cekung ngelok ka jero. Memang bener keun ku dewek urang anggeuskeun heula hiji-hiji. Nyawa si Ratimah nu ayeuna kudu diperenan heula ku dewek. Lamun si Ratimah geus beres ngalayang jiwana kakarage si Rawing jeung si Untari diperenan sakalian ku dewek. Sok bawa ka dieu alat-alatna Sujali. Sabab kurarasaan mah geus wanci tengah peuting ieu teh. Sujali katingali harita terus ngoloyong ka dapur ngalaksanakeun parentah Mbah Gabug Inten anu jadi guruna. Telila katingali Sujali mawa nyiru leutik ditumpangan ku alat-alat kaperluan pikeun Mbah Gabug Inten mentangkeun ilmu berjitna anu baris dipentangkeun dina peuting harita. Sok denden kainnya di dinya da jeli. Bala oge ilaing Sujali Bandungan dina peuting ieu dewek bakal ngalaksanakeun pagawean teh. Ngan Bandungan sarta perhatikeun sinar cempor nu aya dina baskom leutik. Lamun sinarna kakalicesan geus tong asa-asa deui. Tuh sinapareum ngarah dewek salamet kitu. Nah kumaha kitu lamun aya kejadian seperti eta Ki Guru? Aya bahaya ti mana nu datang jadi gangguan teh. Nah memang aya jalma anu ngahajang halangan kana maksud Ki Guru. Bener euy bisi ieu mah. Dewek menang halangan upama teh mah. Nya si Rawing bisa kana ilmu gaib. Ngan dewek boga keyakinan bet asa piraku make kudu eleh jajaten dina hal ilmu kagaiban. Subala jeung Sujali katingali pada hegar marahmai paromanana. Ari sabab duanana memang geus pada nyaho kana kayan anu jadi guruna anu memang ahli dina hal ilmu-ilmu gaib kaasup ilmu berjit. Kadenge Mah Gabug Inten cumarita deui.
Ayeuna dewek bakal ngamimitian digawe bala jali. Ingetkeun ilaing busurkeun perhatian kana cempur leutik jali sedengkeun ilaing bala. Tingalikeun kain bodas nu aya dina dampaleungeun dewek lamun warnana jadi beureum geuting ngandung harti sirati mah geus ngalayang jiwana. Sok caricing ka dinya sarta bandungan pagawean deweknya. Parupuyan ditiupan ku Mbah Gabug Inten geus kitu peledug harita ngukus galontang mapatkeun ajianana. Di luar harita ngadadak angin bet nyor ngagelebug dituturkeun ku suara anjing wabaung. Bangun anu nganter atawa nyaksian kana tindak lakuna Mbah Gabug Inten dina waktu harita. Geter kakuatan ilmu dipentangkeun ku Mbah Gabug Inten. Mimiti keluar ngaliwatan haseup menyan jeung gelebugna angin peuting kakuatan anu memang teu katingali tapi bisa karasa pikeun jalma nu jadi sasaran kakuatan elmuna. Si Rawing nukeun ngajanteng di lebah buruan imah katingali harita kerung bari neuteub ka awang-awang karasa aya geteran aneh anu beuki kuat mangaruhan kana batina. Si Rawing memang mibanda ilmu linuhung panca tunggal hiji ilmu anu memang geus ngadarah daging dina dirina. Leuwih na ti eta mangrupa ilmu pamungkas Eyang Nur Alam. Teu matak aneh lamun bisa ngarasakeun ayana geter kakuatan anu beda katarimana ku geteran batina. Bul gacang lumun kabatara kabatari. Lamun kieu mah bener indung naon carita aya nu ngawihasa nu ngawihasa aya nu ngawisaya nya bener lain heureuy ieu mah ya bet beda karasanna ku batin aing dina waktu ayeuna aduh tapi kenai hayang nyaho rek di Bandungan ku aing lamun nya teh mah bener aya bahaya tangteu bakal katingali dateungna cahaya nu sumbeureum turun nyerot ka ieu suhunan imah pasti katingali. Si Rawing terus tanggah ngawaskeun ka awang-awang. Geteran batin si Rawing memang tenyalahan. Sabab harita si Rawing bisa ningali kana kolebatna cahaya. Anu semu beureum teu lilat terus turun nyirorot. Si Rawing musirkeun kakuatan batina. Luncat napak kana suhunan imah. Ilmu hampang badan si Rawing memang geus tepi kana puncakna teu matak aneh lamun dua sukuna napak kana suhunan imah. Teu matak ngajadikeun peupeus atawa nimbulkeun sora. Sinar beureum anu teh beda ti seuneu teh harita jelas beuki deukeut ka labah suhunan imah Ibu Ratima. Seor angin ngagelebug aya geteran hawa kakeung anu karasa ku si Rawing. Kerap kudua leungeun si Rawing harita. Newak cahaya beureum nu teu beda ti gunungan seuneu teh kajadianna memang hebat. Sabab sakujur badanna si Rawing ngageleter sarta katingali si Rawing nyengir siga nu nahan ka nyeri malah dadana harita ragrag atawa lagrag kana lemah. Siut koleang kebut si Rawing ngagedebut kana taneuh teu beda tinang ka asak. Gancang si Rawing ngoneal hudang katingali si Rawing siga nu ngalawan kakuatan anu rosah. Tiba bergeg nahan kakuatan nu maksa kekeh maju ka jero imah. Mangrupa kakuatan gaib nu dikirim ku Mbah Gabug Inten teh. Si Rawing bisa ngarasakeun hawa panas pangaruh tina sinar beureum anu tewak kudua leungeunna. Untung manehna teu geumpeur gancang musirkeun kakuatan jurus pancerasa sarining banyu nu ngandung geteran hawa tiis.
Kesang katingali renung masih hantarang jeung beungeut si Rawing. Getaran badana beki lila beki kuat. Dina pamustunganana mangsa si Rawing musirkeun kakuatan sapinuhna kana dua leungeun anu nyekelan sinar beureum teh. Harita leungeun kenca jeung katuh dibantingkeun kana lemah kajadianna memang mata kaget. Sabab sinar beureum dina cekelan leungeun si Rawing ngajeos. Nembus asup kana jero taneuh. Ceos tanah teh jadi ngaliang teh beda ti anu ditembus ku meteor we. Kayaan jadi sepi jempling, angin nu jadi ngaglebug ngadadak eureun, sora anjing nu babaung leungit iwal tireng hapna napas si Rawing anu marengan kana caritaanana sorangan. Aduh nyaan kakarang aing hareupan kakuatan nu aneh kieu yeuh. Ieu bener-bener mata kaget ieu mah yeuh. Terus enek kumaha lamun geus kieu nya. Jadi bingung oge ya kudu naon deui nu dilakukeun ku aing nya. Ngajanteng terus diburuan kitu, ngajanteng diburuan sorangan teu puguh deui. Mending kene asup ka jero imah ayeuna mah. Si Rawing katingali harita asup ka jero imah. Nyampak di tepas imah si Banteng Wulung diuk bari nyarande kana tembok malah si ganu ngalenggut nulutan. Si Rawing nepak kana pundukna si Banteng Wulung harita bari nyarita. Hei Teng, kalakan nundutan kitu geus diomongkeun ku akang ulah nundutan lamun teu hayang kabenangan ku kakuatan kiriman. Nyaho bieu kajadian di luar. Si Banteng Wulung neutup ka si Rawing bari nyarita. Minta nyaho ka ngawing-ngawing. Nangayan naon kitu di luar ngimah kang. Ngumaha ngaya hayam kang. Nalain dinewak nga tukang ngawing-ngawing mah. Madahal ngapanan ngeunah modenan ngamun dibelemeting kieu mah kang. Ari si Anteng sok ngaya-ngaya bae dan teu betig-jig kana hayam segala rupa. Nikmat deui. Nikmat dia mah Teng, malah meh-mehan akang bieu cilaka lamun kurang-kurang na aya milik mah. Nya kunaon gitu ka ngawing-ngawing? Ngaya kajadian naon gitu di luar ngimah tadi teh ka ngawing? Ngumaha gitu ka ngawing-ngawing? Pego di luar akan jadi kapaksa. Aduh hareupan jeung kakuatan memang aneh Teng. Jadi memang jelas Ibu Rati mah indungna Untari teh memang aya nu ngaheureuyan euy. Ngan sugan be penting ieu mah aman. Beja-beja ngatu kanguing ka ngawing-ngawing. Nyoba ngaya kejadian naon tadi di luar teh ka ngawing? Bet manasaran jeung ngatenguing ngaya ngadenge kang. Hayang nyaho bae Anteng mah. Kieu yeuh bisi teh nyaho mah. Biar kejadian di luar imah teteng rame. Si Rawing harita terus nyaritakeun ngeunaan kejadian anu lumangsung di luareun imah. Ditetek tayanu kaliwat katingali si Banteng Wulung ngabandungan semun molohok bengong. Si Rawing mungkas guaran caritaanana. Tak kitu merukanan teh kejadian di luar imah teh. Jadi lamun ceuk akang kurang-kurang na milik mah bisa akang nu kabenangan ku eta kakuatan kiriman. Waduh, muntung ka ngawing-ngawing nyalametnya. Uing oge ngenteng ngarati namun ngalawanan nganu kitu makang. Tuh geningan Untari datang nga dieu. Si Banteng Wulung jeung si Rawing ngaredet ka lebah Untari. Nu tetela datang nyamperkeun kaluar ti jero enggon indungna. Abdi rame nguping anu gunter ngarobrol bet janten panasaran. Minin Kang Rawing tos lebet deui ka bumi Kang. Nya asup ya Kang Catu di tengeunah di luar mah. Pek tanyakeun ka 38. Kumaha nyai kaayaan indung nyai? Katingali Paroman Untari hegar marah main tanah hati anu ngarasa bunga sigana teh. Alhamdulillah Kang.
abdi oge tengartos pargi pun biang betelilir ayeuna mah estu ngagebra we tibra kulemna teh teu sapertos wengi-wengi kamari. Nah kunaon nya Kang bingah aya abdi mah aya Kang Rawing di dieu teh. Bingah aya tur teu aneh oge abdi teh aya. Bungahna anu penting mah nyai. Bungahna anu penting mah. Artina indung nyai teh bakal cageun. Bener teu? Lain anu ditiangan teh cageun lin. Nya teh kudu mikiran aneh-anehna. Dupi tadi Kang Rawing di luar bumi teh aya kajenteuna naon-naon Kang. Si Banteng Bulu geus rek ngomong pisan ngan kapihlaan manten ku si Rawing. Bener naon nyai? Ngan sakumaha sangkan akang teh telah bener jadi kenyataan. Gitu. Siapa memangnya aya nu datang sinar beureum nu teu beda ti seuneu nu rek nuju ka dieu kaya imah. Terus dikumahakeun atuh ku Kang Rawing. Nya di badamian we ku akang teh cekeng teh ulah rek ganggu ka pangeusi imah leuwih hade ayeuna mah balik deui ka nu boganna kitu. Sabab kuring jeung si Banteng Bulung ayeuna aya di dieu. Balik cekeng teh entong ganggu. Terus kumaha salajengna Kang? Nya saterusna mah mengkon kabalik deui ka bari ngajeos ngomongna teh. Sinar beureum teh marukanan bejakeun cenah ka batur anjeun Rawing nu ngaran si Anteng Ulung. Cenah lain beuki teuing kana barang dahar tong kamerkaan ari dahar sabab lumpatna kana nundutan. Wah, Kang Awing-awing mangira-ngira deui bae ngeuy Kang Wing-wing. Ngentong itu atuh Kang Awing-awing. Nguing jadi ngerang atuh ku Muntari. Mangkaning Muntari teh nganggeus resepeun Kang Wing, Kang Awing-awing. Ngan memang kitu kajadianana. Bisi teu percaya engke tanyakeun ku Anteng kanu ngajeos tadi di luar. Muntari bet jadi mesem. Sabab si Rawing teu oleh dibarung jeung heureuy wae sigana teh beteu kagambar kasalempangan hate karisi atawa kasusah sigana. Penting harita memang si Rawing boga kayakinan yen tindakan dilakukeun tadi mangrupa tindakan nu mampu ngungkulan kakuatan ilmu kiriman anu datang ka eta patempatan. Sedangkeun di tempat sejen Mbah Gabug inten kacida kagetna waktu bisa ngarasakeun ayeuna geteran kakuatan nu saolah-olah malikeun atawa malikan kasorangan nu akhirna Sujali niup seuneu cempor dina baskom leutik teh. Katingali Mbah Gabug inten ngesang paromanana rada pias ngareret ka Subala jeung Sujali anu sarua pada ngemuka kaget. Jadah teh. Teteh lah nu ngaran si Rawing teh bisa ngusir kakuatan dewek euy. Dewek bener-bener teu nyangka upama si Rawing bisa boga kakuatan seperti gitu. Nyaan aing teh ngarti jeung meh becilaka bieu euy. Untung si lain bieu niup cempor jali. Lamun teu bisa malikan kasorangan kakuatan ilmu dewek. Subala jeung Sujali silih teuteub. Terus duanana ngareret deui kanu jadi guruna. Subala nu kadenge nanya kanu jadi guruna. Jadi bieu teh si Rawing mampu ngungkulan kakuatan nu dikirimkeun ku Ki Guru. Waduh. Lamun kitu mah bener-bener hebat atuh ilmu si Rawing teh Ki Guru. Mbah Gantang Agabug inten katingali beungeutna jadi semu beureum lantaran ngemuka ambek jeung rasa kahanjelu anu tan wates wangen. Dewek lain budak kamari sore bala. Malah dewek jadi beki penasaran hayang ngajajal langsung kana pangarti si Rawing. Dewek bet hayang nyaho di kieuna ka mangkeluk nu ngaran si Rawing. Jadah deh. Sujali ayeuna mah anu nyarita nanya ka guruna. Nah maksud Ki Guru kumaha kitu ngayakeun tindakan naon ka si Rawing teh Ki Guru? Anu teh tela geuningan bet mampu ngalangan jeung ngagagalkeun kana usaha urang. Mbah Gabug inten meureupeun leungeun ka tuhuna. Sorot panon neuteup ka hareup sorot panon anu semu hurung hiji tanda Mbah Gabug inten memang ngidem kakuatan ilmu anu teu bisa dianggap enteng tahapanana. Dewek isukan antir ku ilaing duaan bala oge jali. Ku kakuatan lemes basigana bae wahartina tamang keluk nu ngaran si Rawing teh. Manehna boga antina anu dewek sorangan teh nyaho boga ilmu nahaon. Nganu penting isukan ku dewek bakal langsung ditaragal ku jalan kasar.
Subala ngarenghat narik napas panjang kagambar detina pikiran anak pengalaman waktu patelak ngadu kekuatan ngalawan Sirawing tetelah cacakan di huruf kuopatan tapi teu mampu pikeun ngungkulan pangadiwasana Sirawing. Aya rasa salempang enteuk dina hatena Subala jeung Sujali sok sieun anu jadi guruna terus-terus rubuh eleh wawesen ku Sirawing. Tapi Sirawing memang lain bantrak-bantrakeun pangartina Ki Guru, malah kawilang ngabahayakeun kakuatanana. Kuring teu mikeun lamun Ki Guru nepikeun ka kudu cilaka mah, Mbah Gabug Inten mun ceneng ka Subala bari nyarita deui. Jadi si lain teu percaya kana kamampuan jeung kahebatan ilmu dewek, ha? Bener-bener ilaing ngahina ka dewek Subala. Yo, si Gabug Inten mah kalangan teh lain sakali dua kali deuleu. Sakumaha jagona sakumaha luhurna ilmu Sirawing moal make kudu bisa saimbang jeung dewek, ngerti? Sujali gancang nyarita mereka terangan sangka nu jadi guruna ulah ambek kalanceukna. Maksud Kang Subalama lain teu percaya Ki Guru ngan salempang ku kasalamatan jiwa Ki Guru sabab memang ku kuring duaan geus karanapan nya kaalaman kumaha hebatna ilmu nu ngaran Sirawing kitu ta Ki Guru. Nya hadina si lain duaan teu percaya kana kemampuan diri aing. Ulah kitu si lain buaan memang samogol cek dewek ge ngelmu teu anggoy lantaran ngahulakeun heula resep ka bikang. Mongos antuk isukan dewek tebungkeun dewek jeung Sirawing hayang nyaho dijajal di talaga langsung ku dewek nu ngaran Sirawing. Lamun dewek eleh leuwih hade eureun jadi jelema aing mangarti. Mbah Gabug Inten bener-bener ambek nu lain dikieuna sigana teh. Subala jeung Sujali ngeluk tungkul sarieuna ningali guruna ngambek kitu mah. Sedengkeun Mbah Gabug Inten katingali ngahuleng malah dina hatena mah cumarita. Edan aing bener-bener teu ngarti mangkeluk nu ngaran Sirawing teh teh boga pangarti nu mampu ngimbahangan sagaligus ngusir kakuatan kiriman aing. Edan aing bener-bener dengar dina saha benerna Sirawing sarta nyangking ilmu naon Sirawingnya. Aduh, tapi aing jadi lebih penasaran hayang ngajajal langsung ku cara patelak ngadu kakuatan. Diraku aing make kudu eleh ku budak kamari sore. Era aing kudu eleh ku pantar Sirawing. Era aing lamun ningali Sirawing kudu meunang. Era aing, era bener-bener era. Kelanan daguan aing moal nepi ka kumeok mami dipacok sia. Peuting harita Mbah Gabug Inten jeung Subala katu Sujali jadi teu loba carita. Mbah Gabug Inten loba ngahulang pang-pang nama dirina keur ngapalkeun tutungkusan elmuna sabab geus cilik dina pikiranana dina poe isukan bakal langsung ngadatangan anu ngaran Sirawing geusan ijen secara langsung ngadosen dina hal kabinekasan ilmu olah kanuragaan atau kekuatan jeung kamampuan ilmu silat. Sedengkeun Sirawing jeung si Banteng Wulung bisa sare tibrah mangsa wanci geus liwat tina ayana bahaya anu datang. Wanci isuk-isuk bareng jeung sinar sang surya anu gumebiar nyaangan jagat buana harita Sirawing jeung si Banteng Wulung terus pamitan geus neruskeun lampahna. Utari katingali paneteupna semunuhan jelu lain dikieuna sabab karep mah masih kene hayang lila kacicingan ku Sirawing anu duka teuing kunaon hatena lain bae ngarasa kahutangan budi ku kahadean Sirawing tapi leuwih ti eta manehna ngarasa simpati ku pribadina Sirawing. Eluh, waktosna geuningan parantos teu nyekapan atuh cag urang cekapkeun dugi ka dewe heula atuh hatur nuhun permios.